Bang Baradina Bang Barung Bapak Lurah Rohmat anu bager kamari mah disawer aing di Wanasalam di ditunya tapi itu yang di dieu mah kulit munding da kahujanan sangsara pinuh kabingung gulang guling ngan sorangan gulang gulingan so Nabi Adam gulang-guling sosoranganan di jero surga aya rasa nu teu salurkeun ku Nabi Allah Adam alaihissalam sehingga Allah ngutus malaikat Jibril come here ka dieu Jibril aya naon Gusti asup anjeun ka jero surga kunaon Gusti tanyakeun hamba kaula itu Adam kunaon siga nu teu betaheun cicing di jero surga hayang naon pada Allah geus apaleun ka hayang hamba nangan supaya Jibril boga gawe we atuh malaikat Jibril siap Gusti laksanakeun eta malaikat Jibril asup ka jero surga nyamperkeun Nabi Adam ya Adam limada kunaon anjeun Adam Jibril aya naon Adam caritakeun ka kaula kaula bingung teu manghitung tuh susah mana nu taya sudana rehing di jero surga teh endah luar biasa nah make jeung bingung aing ngarasa endah mah teu betah di surga nyaeta Jibril kaula betah mah betah Jibril ngan kula aya rasa kenanika kula keur sarer permasa kadelebray beunta asa karasa gigir asa gigireun nang karak asa luhureun nang kuban asa diluhureun dihandapeun Jibril heueuh kaula ngarasa kasepian Jibril cicing di jero surga maksud anjeun hayang naon Adam kaula hayang aya batur Jibril hayang aya batur peremkeun soca anjeun Adam kunaon Jibril memang kaula ka dia dipiwarang ku Allah pikeun nyiapkeun batur jang anjeun cicing hirup di dieu nuhun Jibril sok geura perem Adam cek sebagian ulama eta pereumna Nabi Adam keur penciptaan Siti Hawa 3 bulan mantak mun salaki hees wae turunan Adam asli tah ulah sok dicarek carekan